Mampus tabrakan. Hulu nanyung sebanyak. Mulai. Oke pemirsa, jadi hari ini saya sedang berada di tempat balap drag di mana poe ayeuna bakal jadi balapan terakhir antara Odot Racing Team melawan Wawan Racing Team. Bisa ditinggali ka tukang loba sekali jelema-jelema nu nonton final Doma Cup. Dan kebenaran juga kita lagi bersama salah seorang pembalap. Dari mana Kang? Dari warung. Ente maksudnya Akang tim pembalap mana? Ngomong atuh sirit. Abdi Mang Odot. Oh, hari ini bade balapna terus ka dieu teh Kang? Nya kan abdi Mang Odot teh pembalapna. Anjay, tak pemirsa, jadi bisa yang nyawa iya Mang Odot teh nya eta pembalap nu teu ele-ele mangnya. Nya tuh. Mang kumaha perasaan Mang bisa asup final? Ya kitu we enakeun. Cenahnya ieu mah cenah Mang Odot teh gaduh jimat ieu berupa kunci Inggris cenah teh leres teh. Nya leres, 80% kemenangan depan di kunci Inggris. Wih, nah bisa gitu. Ya bisa tuh mun urang kasusul bale doget tangkurak napan oleng pae we.